Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 42 jajaran 17 ya. Hikmah anu ka-50. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhamu. Ente aya anu gede naon azanbu dosa ingdakat dianjeun adomatan anu cara gede na dosa tasid duka anu nyegah itu adomah ka anjeun an husnidonni tina alusangka billahi ka Gusti Allah. Bismillah ieu hikmah anu ka-40 anu ka-50 martelakeun. La ya'dhamu azanbu indaka abdomatan tasidduka an husnidonni billahi. Henteu aya dosa anu gede anu saperti dosana dosa nu matak nyegah husnudzon ka Gusti Allah. Jadi nu panggede-gede na dosa teh dosa anu matak nyegah husnudzon ka Gusti Allah. Atanapi dosa anu matak nyegah alus sangka ka Gusti Allah. Perlu jadi catatan pikeun urang sadayana. Ari husnudzon teh eta jadi sabab berarti anu utama kana gampang hasilna tujuan. Naon sababna? Sabab dina hikmah anu ka-50 ieu digaris bawahi atanapi bahasa keren nama bottom line. Perlu digaris bawahi perkara anu namina husnuzon ka Gusti Allah atanapi bag-bagan alus sangka ka Gusti Allah.
hiji jalma bakal digampangkeun tepi kanu dimaksud atanapi hasil anu dicita-citakeun atanapi tercapai anu diseja aya salah sahijina dina husnudzon. Bahkan dina kitab para ahli Allah pun guru menyebatkan di mana-mana orang hayang hasil pamaksudan jeung hayang naon lancar segala urusan syaratna tilu saurna teh naon hiji-hijina anu kahiji nyaeta patlub mahwa tolibuhu minka eta anu kahiji. Anu kadua wala taltapit bisilka ila masiwahu. Anu katilu nyaeta husnuzon ilallahi ta'ala. Tilu eta teh persyaratanana di mana orang hayang lancar urusan hasil pamaksudan. Salah sawiosna ahli tahqiq mah sasawuran kaasupkeun syarat anu badag pikeun gampangna hasil pamaksudan teh sing horeng aya tilu. Urang mertelakeun hiji-hijina anu kahiji nyaeta patlub mahwa tolibuhu minka. Naon eta? Teangan ku anjeun perkara anu disuprih ku Allah ti anjeun. Eta hiji pikeun jadi catatan pikeun urang. Lamun bahasa sederhana nama kieu tina naon ieu urang naon bahasana titah naon ieu urang ku Allah gelar ka alam dunia anu disuprih ku Allah ti urang teh maka pek pigawe eta teh naon-naon tugas urang di alam dunia atawa bahasa ringkes nama urang dititah ku Allah teh dititah taat ku Gusti Allah. Syarat nu kahiji pan urang teh dititah taat ku Gusti Allah. Ya, bahkan dina Al-Qur'an geuningan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami saur Gusti Allah nyieun jin jeung manusia angin kajaba wungkul pikeun ibadah ka kami saur Allah. Dijawab ku manusia keur dina salat naon iyyaka mung ka Gusti hungkul naon na'budu abdi sadayana ibadah wa iyyaka sareng mung ka Gusti hungkul naon nasta'in abdi nyuhunkeun pitulung tur nyuhunkeun perlindungan. Tuh jadi urang teh disuprih ku Gusti Allah pikeun urang. Tugas Allah, tugas ti Allah pikeun urang nyaeta ibadah. Taat ka Gusti Allah. Malah mah di ngajadikeun dalil bahasana ayatna Allah Ta'ala. Allah wujud. Hartosna wujud aya. Mana dalilna wujud Allah aya bahasana? Ieu urang sadaya makhluk aya tah eta jadi dalil ayana urang teh ngajadikeun dalil kana ayana Gusti Allah pikeun urang berarti taat eta teh turut patuh ka Gusti Allah. Naon sababna? Saur Allah da hei makhluk atanapi manusia di alam dunia anjeun hadir tah urang teh di alam dunia berarti ieu urang sadayana makhluk taat ka Gusti Allah tah eta teh gambaran berarti urang teh kudu taat ka Gusti Allah eta pan urang teh dititah dinisbatkeun
bahwa teu aya deui tugas abdi nyaeta ibadah, tugas bujang nyaeta ku maula, tugas abid nyaeta ku maula. Kasaha ka anu gaduh urang, saha anu gaduh urang teh nyaeta Gusti Allah. Teu aya deui anu bisa anu kawasa ngayakeun ieu urang di alam dunia. Anu tadina eueuh ayeuna jadi aya, atupan anu nyiptakeunana Allah Ta'ala. Teu aya deui anu naon salian ti Allah anu bisa nyiptakeun manusia. Hirupna urang mayeng di alam dunia, terus rezeki urang teh dipaparin ku Allah Ta'ala di alam dunia. Nikmat di ujung rambut tepikeun ka sahibas dampal, eta teh sadayana ditasarruf atanapi diurus ku Gusti Allah. Tos sawajarna berarti urang kedah tumut patuh turut kana naon anu diparentah ku Gusti Allah ka urang, nyaeta taat nya eta ku Allah tadi dititah taat, ku Allah teh ieu urang hate teh dititah makrifat, hate teh urang teh kudu tajalli ka Gusti Allah. Cuman tel hate ieu ka Gusti Allah, naon sababna? Salian ti Allah teu bisa ngayakeun kamanfaatan, salian ti Allah teu aya pina nu matak jadi madarat. Makhluk sadayana teu aya matak jadi pikeun madarat pikeun urang, teu aya anu ngajadikeun manfaat pikeun urang. Anu ngajadikeun manfaat pikeun urang manghasilkeun kamanfaatan nyaeta Gusti Allah. Karena urang teh ti Allah, ku Allah ka Gusti Allah. Ti Allah urang asalna, ku Allah ieu urang diayakeunana, ku Allah urang dimayengkeunana ieu di alam dunia. Gerak digerakkeun ku Gusti Allah, cicing dicicingkeun ku Gusti Allah, hirup dihirupan ku Gusti Allah, rizki dirizkian ku Gusti Allah. Atuh pasti berarti urang teh kudu taat ka Gusti Allah. Berarti namun urang taat kalian Gusti Allah, atuh naon hakna salian ti Gusti Allah mah? Kana naon? Kana teu ngagaduhan urang. Ari anu ngagaduhan urang mah pan Gusti Allah. Tah nikmat ijad jlegna urang di alam dunia dijlegkeun ku Gusti Allah. Terus deui geus jleg geus aya di alam dunia urang teh dimayengkeun ku Gusti Allah, diberikan naon? Diberikan sarana jeung prasarana supaya ieu urang mayeng di alam dunia. Tah eta disebut nikmat imdad. Ijad jeung imdad tos dilungsurkeun ka urang sadayana. Kumaha tajalli ieu hate? Ieu urang teh geuningan bentuk Ar-Rahman sinareng Ar-Rahimna Allah. Nya, tanda rahmaniyahna Allah ieu jeleg urang aya di alam dunia. Tanda rahmaniyahna Allah ieu alam dunia aya beurang aya peuting. Tandana ieu rahmaniyahna Allah ieu sasatoan seueur di alam dunia jeung pangeusi-ngeusina ieu alam dunia, alam langit jeung pangeusi-pangeusina. Ieu tandana sadayana makhluk taat kanu ngayakeunna. Berarti sawajarna ieu hate urang kudu ta'alluq ka Gusti Allah, hate urang kudu makrifat ka Gusti Allah. Naon? Kudu wawuh ka Gusti Allah. Tajalli upami tos wawuh mah ieu hate teh ka Gusti Allah. Yen Allah teh Maha Rahman jeung Maha Rahim, yen Allah teh Al-Mannan, yen Allah teh Al-Hanan. Walas tur seueur asihna ka urang sadayana. Upami Allah Ta'ala henteu maparinan kanyaah ieu ka urang pada saat ayeuna, Allah Ta'ala moal maparinan atanapi ngeresakeun ka urang sadayana ngariung mumpulung dina kaayaan sehat walafiat. Gusti karaos pisan ieu teh nikmat ti salira Gusti. Karaos welas jeung asihna bageurna salira Gusti pada saat ieu. Seueur batur mah anu teu damang, seueur pisan anu teu damang. Coba hek berangkat ka rumah sakit,
Da upami ditaros setiapnya karung di rumah sakit ditaros ya ku abdi ya. Abdi mah pan sok langsung secara nana riset gitunya, riset sing horeng teh bener. Yen kasehatan teh nikmat anu paling naon, anu paling gede ya secara dohiriyah di alam dunia. Matakan ulah paribasa, alhamdulillah cenah ieu teh badan mah sehat, ngan kantongna geri gitu jeung kitu ongkoh alhamdulillah awalna muji syukur ka kersan zat nu kagungan ngan ditungtungan sok ngan make ngan gitu atuh meureunnan mendingan naha-naha we ka Gusti Allah teh karasa eta nikmat sehat ku abdi ditaros hiji pasien ieu hiji pasien ditaros ku abdi. Bu gimana ibu, pengen sehat atau mau di sini aja di rumah sakit? Deh sakumaha bae oge rumah sakit modern, sakumaha rumah sakit megah bahasana kitu. Genah resik di mana-mana, ruangan ber-AC, keukeuh cenah di rumah sakit mah teu betah. Sajam 2 jam ge hayang balik deui, kitu kan bahasana. Singkade eta teh. Singkade dibahasakeun yen kasehatan teh penting kacida penting lamun urang sehat berarti ieu naon otak urang normal, jasad urang normal, jawarih urang bisa sampurna, keur ngalengkah bisa lempang, keur ngaragab bisa nyekel sesuatu, karena berpikir bisa berpikir karena memang orang teh keur sehat. Tuhnya orang teh da seueur ieu teh naon hal-hal atanapi nikmat anu dipaparinan ku Gusti Allah ka urang sok teu karasa. Nya, lolobana sok teu karasa. Naon teh nikmat sehat di aya dina diri urang. Teu karasa ieu teh urang teh 1 tahun sehat, 2 tahun sehat, 3 tahun sehat. Tapi sapoe 2 poe 3 poe dibere muriang, geus aduh glajer we eta mah naon coba. Beuh murang mareng. Duh, ieu teh Gusti, upami abdi dikieu-kieu teuing cabut we untuk abdi teh. Pan sok kitu. Sok padahal mah sering dipaparinan sehat teh ku Gusti Allah. Lami diparinan sehat ku Gusti Allah. 1 tahun 2 tahun pira ge muriang sapoe 2 poe. Cenah meuni teu ngeunah dahar ieu mah cenah. Teu ngeunah dahar abdi mah. Mulut terasa pahit, badan meriang, badan pada sakit, kan bahasana gitu. Ai ditanya teh, "Ibu pengen sembuh?" Atuh kan tenan cenah pengen sehat mah. Atuh kan berarti kan kesehatan teh berharga luar biasa. Tah etanya eta tanda bageurna Gusti Allah ka urang. Tah katingali urang lamun ieu hate makrifat ka Gusti Allah. Katingali ieu lamun hate wauh ka Gusti Allah. Yen Allah teh ngagaduhan sifat irodah, naon ari irodah? Kersa Allah teh naon nganyehatkeun ka urang. Gusti nu agung karaos. Kan dina hate teh manggil teh naon? Nyambat teh nyambat we ka Gusti Allah teh. Ya Hanan, ya Manan. Salira Gusti anu welas tur asih ka diri abdi. Ya Patah salira anu maparinan ngebuka pintu pertulungan ka diri abdi. Teu aya deui anu pantes di naon dipuntang tulung pikeun abdi salian ti salira Gusti. Tuh eta teh karena hate urang dipimpin hate makrifat ka Gusti Allah. Insyaallah eta teh geunah tumanina. Tuhnya matakan jawari kudu netepan dina syariat. Kitu taat mah tandana jalma taat mah jawari urang anggota badan pimpin ku ilmu syariat. Terus kumaha hate urang kudu netepan dina torekat lempang hate ka hadrat ahadiyat Gusti
Allah supaya urang wusu hate tah terus kumasir sir urang netepan dina hakikat matakan mana ucapkeun mana tekadkeun mana perbuataneun berucap dalam hukum adat bertindak orang dalam hukum syariat beriktikad dalam hukum hakikat tah eta anu disebatna ahlus sunnah wal jamaah ngajalankeun urang teh syariat komo salat mah dijalankeun da memang eta jawarih urang kudu ngalaksanakeun salat atuh moal ge dina diwajibkeun ku Gusti Allah saur Allah ku anjeun dina Al-Qur'an aqimis shalah dirikeun ku anjeun salat berarti salat teh fardu ain da eta termasuk kana rukun Islam jalankeun salat tah dina bag-bagan syariat kumaha bag-bagan ieu hate urang hate leumpang ka Gusti Allah rek dina jero salat arek di luar salat matakan sabing bilangan makhluk ieu hate teh seueur jalan dipake naon dipake balik ka Gusti Allah salamet tah hate lila-lila mapan urang teh sir urang naon rasa urang rasa geus rasa kuat naon kuat urang teh yen pangeran urang teh Gusti Allah urang teh ngeuring teu aya daya jeung upaya usik diusikeun malik dimalikeun cicing dicicingkeun gerak digerakkeun ku Gusti Allah poan pila lagi ieu teh urang teh rezeki urang rezeki ieu urang teh geus ditanggung waler ku Gusti Allah kitu bahasana tos ditanggal waler atuh naon kewajiban urang sadayana ayeuna mah kewajiban urang sadayana mah anu disuprih ku Allah ka ti urang nyaeta kudu taat ka Gusti Allah jalankeun syariat netepan dina hukum syariat tajawari terus hate jalankeun netepan dina tarekat terus sir naon netepan dina hakikat bahasa sederhanana sidik fikihna sidik tasawuf tauhidna sidiknya eta tahakkukna tuh matakan bahasa kolot baheula geuning sok naon sok ngababarkeun sing kade jang ucap tekad jeung lampah kudu selaras sareng kahoyong Gusti Allah tah kitunya eta nu bakal salamet matakan sing horeng patlub mahwa tolibuhu minka ieu teh pesan sing saha jalma hayang lancar urusan hasil pamaksudan jalankeun taat ka Gusti Allah tah eta anu disebut taat atawa bahasa sederhanana jalankeun parentah Gusti Allah tinggalkeun laranganana anu kadua nyaeta wala taltapit pisirika ila masiwahu naon eta nu kadua hate atawa sir ulah ngareret salian ti Gusti Allah itu pan atawa kumaha hate kudu tajalli ka Gusti Allah matakan kamarinya dibahas naon syaratna sapar awal berarti zuhud ayat cirina zuhud naon tukangkeun makhluk sanghareupeun ka Gusti Allah da urang teh sadayana ti Gusti Allah yang naon yang hareupan salian ti Gusti Allah dan teu matak madarat jeung teu matak manfaat mendingan urang manyang hareup we hate ka Gusti Allah tuh wala taltapit bisirika ila masiwahu anu katilu nyaeta tah ieu husnuzon ka Gusti Allah tadina bab anu ka 50 ieu hikmah anu ka 50 yen penting urang teh ngagaduhan husnuzon teh naon husnuzon teh alus sangka ka Gusti Allah dina sadayana perkara alus sangka ieu hate urang sing kade da Allah mata percaya moal mungkin Allah jalir kana janjina moal mungkin Allah lepas tina tanggung jawabna
pan buktina ieu urang naon geus dijadikeun naon geus dipaparina nikmat ijad ka diri urang, diayakeun urang, dijelegeun urang di alam dunia ku Gusti Allah, sampai di situ Allah mah tanggung jawab kumaha dilungsurkeun deui nikmat anu kadua nyaeta nikmat imdad, pikeun nyampurnakeun kelangsungan hidup manusia ke di alam dunia. Naon nikmat imdad supaya orang mayeng di alam dunia? Kopi itu nikmat imdad, cai nikmat imdad, udud ke nikmat imdad, wuduk oge nikmat imdad. Pikeun nyampurnakeun ieu jawarih urang, anggota badan urang aya di alam dunia mayeng aya nate sehingga encan dinaon, encan dipundut kuno rahayu mah bahasana naon, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nyawa papisah jeung raga. Matakan sing kade mangpang mumpung ieu urang hirup di alam dunia dibere kasempatan ku Gusti Allah. Urang teh ieu di alam dunia masih kene dibere umur ku Gusti Allah, masih dipaparinan kesehatan ku Gusti Allah. Berarti ieu teh Allah memberikan pesan ka urang, naon memberikan pesana pikeun urang teh dipaparinan keneh waktu, pikeun naon, pikeun madep ka Gusti Allah. Pan geuning maot mangadodoho nya, ngadodoho boroma sok dipoho-poho kan ngagertek taya tempo kan kitunya. Isuk mah keur ngobrol keneh, sorena innalillahi. Ieu mah kajadian karerencangan kitu. Jam 4 tos naon teh tos tuang, jam 1:30 genep innalillahi. Tuh pan. Tah aya hikmahna teh supaya naon pikeun urang ieu pangeling-eling sing horeng ari perkara maot mah teu ningali ngorana, teu ningali keur sehat atana pikir geringna. Dauhna Gusti Allah arek mundut ieu urang di alam dunia deuh moal bisa mumpang, moal bisa nawar, moal bisa tawar menawar. Makana urang mangpang mumpung ieu di dunia dipaparinan kesempatan. Kumaha tanda diberikan kesempatan dari Gusti Allah? Ieu urang dipaparinan keneh yuswa, ieu urang dipaparinan sehat, berarti ieu urang masih keneh dipaparinan kesempatan pikeun hate jeung jawarih urang madep ka Gusti Allah. Kitunya husnudzon ilallahi taala, husnudzon berbaik sangka ke Gusti Allah. Tah anu tilu eta bakal ngahasilkeun hasil pamaksudan lancar dina sagala urusan. Kitunya hate ta'alluq ka Gusti Allah hungkul. Matak dina ieu hikmah geuningannya para jamaah sadayana, Kiai Musonif mempertegas kumaha cenah dina hikmah anu ka-50 teh teu aya deui dosa anu gede sagede dosa anu ngahalangan ieu hate kana husnuzon ka Gusti Allah. Berarti lamun urang husnuzon ka Gusti Allah eta bagus da memang utamana. Tapi urang suudzon ka Gusti Allah pannya berburuk sangka ka Gusti Allah. Kumaha berburuk sangkana? Aing mah cenah isuk teh paruntungan jauh ieu mah beurang sakahayang teh teu ditedunan, sore-sore lain malah kamarkaan naon kenyang pos batur, kuring mah kalaparan. Ieu Allah teh keur ngahinakeun kuring. Tah eta bahasana suudzon ka Gusti Allah. Eta berarti dosa anu paling gede, dosa ruhani urang. Gusti nu agungnya tuh ari husnudzon ka Allah teh kumaha cenah? Husnudzon ka Allah teh nyaeta alus sangka ka Allah dina sagala rupa. Anu kumaha? Anu ku Allah diparentahkeun atanapi anu ku Allah dipaparinkeun. Sing husnudzon henteu aya sangkaan ka Allah teh.
henteu aya goreng sangka ka Gusti Allah, tegas sing pinuh kurasa pasrah jeung pasrah sumerah ka Gusti Allah. Tuh kalawan boga naon rumasa ieu hirup aya dina pamigeyan Gusti Allah, matakan ari ahli Allah mah banungan bae Allah. Da sadayana oge kersana Gusti Allah, teu tiasa nolak ka Gusti Allah, teu tiasa nolak ketetapan Gusti Allah. Saur Allah ku anjeun hideung jadi. Cek Allah sukses, cek Allah ulah maka sukses, moal sukses. Sok sanajan dulu nyawa oge moal bisa mumpang kana takdirna Gusti Allah. Matakan urang mah takwid we nampi Gusti. Naon-naon anu dipaparinekeun ku salira Gusti, da abdi mah yakin salira Gusti moal ngadoreksakeun ka abdi. Kitu tah husnudzon. Tingkah manusia anu husnudzon atanapi alus sangka ka Gusti Allah teh kabagi dua. Oh, itu sebenarnya mah keneliksik ieu teh. Bahasana riset ieu hate lamun berbuat husnudzon ka Gusti Allah kumaha. Matakan memang perlu ieu teh, matakan ari hikmah da memang pirang-pirang hikmah anu bersifat maknawiyah. Naon sababna? Sabab dipake sehari-harina, bener tuh, dipake isuk dipake, sore atanapi beurang dipake, peuting dipake ari sifat maknawiyah. Gitu bangsa maknawi gitu. Tah tingkah manusia anu husnudzon ka Gusti Allah teh kabagi dua. Naon hiji-hijina? Anu kahiji nyaeta husnudzon khos golonganana. Anu kadua husnudzon am. Kabagi duanya husnudzon. Hiji husnudzon anu tingkatan khos. Anu kadua husnudzon tingkatan am. Gitu. Ayeuna urang bahas hiji-hiji. Anu kahiji husnudzon tingkatan khos. Kumaha cenah? Cek dina kitab disebutkeun fal khossatu hasanudzonna bihi lima huwa alaihi minan nu'uti as-saniyah. Kumaha ta'rifna? Ieu husnudzon khos teh nyaeta atanapi alusangka ka Gusti Allah kulantaran hatena ningali kana sifat-sifat Gusti Allah. Anu kumaha sifat Gusti Allah teh? Anu maha sae pada saena. Ngaran maha sae berarti sae di antara anu sae. Sifat Gusti Allah. Tur anu maha luhur. Nah, eta ta'rifna husnudzon khosma. Pan lamun geus ieu hate ningali kana sifat-sifat Gusti Allah anu sae, berarti hate urang teh boga pamikiran asa piraku teuing kanggo anjeunna Gusti Allah gitu. Anu sakitu kagungan sifat Ar-Rahman sareng kagungan sifat Ar-Rahim. Tur anjeunna anu kasifatan ku sifat Magfirah sareng sifat Al-Hanan sareng sifat Al-Manan. Tuh Gusti Allah ngagaduhan sifat. Cindek nama anjeunna nu ngagaduhan sifat kasampurnaan. Sifat anu sampurna Allah ngagaduhan. Da sadayana ge nu anjeunna lamun teh mah anjeunna binasa asa teung-teuingeun nya. Teung-teuingeun lamun Allah binasa. Piraku Allah teh kejam ka urang. Piraku bosenan atawa teu malire kana naon anu dipikahayang ku abdina sabab Allah taala ngagaduhan sifat anu sae gitu.
jalmi anu tingkatan husnudon khosmah alusna sangkana ka Gusti Allah teh kulantaran nilik kana sifat-sifatna Gusti Allah anu kumaha anu sakitu mulyana jeung anu sakitu sampurnana. Bahasa ilmiah nama bahasa kitab nama sing saha jalma anu tajali asma sifat tah eta husnuzon anu tingkatan khos gitu. Jadi yakin ieu hatena teh percaya ka Gusti Allah karena Allah ngagaduhan sifat al-manan, karena Allah ngagaduhan sifat al-hanan anu welas tur asih ka papadna ka makhlukna atuh piraku teuing Allah teh kejam moal mungkin Allah kejam ka abdina karena Allah taala ngagaduhan sifat anu sae tah tingkatkeun eta husnudzon seperti kitu dina hate. Jadi ieu mah urusanana bag-bagana naon keyakinan. Lamun keyakinan dina hate masih kene mangmang masih kene ragu atuh salilana ge diragukeun kitunya ta eta nu kahiji husnudzon tingkatan anu khos. Anu kadua nyaeta ari anu alus sangka ka Allah anu golongan am nyaeta wal ammatu hasanud nabihi limahum fihi min subugin ni'ami wa syumulil fadli. Nah alusna sangka ka Allah teh dumeh eta bae ngarasakeun kana sagala nikmat anu ku Allah parantos dipaparinkeun jeung geus ngarasakeun kana sagala rupa kapunjulan jeung kaundakanana anu hal ieu teh naon leuwih ti makhluk-makhluk anu lian. Tah eta husnudzon matak dina hikmah anu tos kalangkung geningan dina hikmah anu ka 40 upami telepat lamun inget keneh kitu oge kumaha cek hikmah anu ka 40 lamun anjeun henteu bisa alus sangka ka Allah kalawan alus sangka ka Allah kalawan lantaran nikmat anu ku anjeunna dipaparinkeun tah berarti urang teh kudu hate alus sangka kulantaran sifat-sifat Gusti Allah atanapi teu acan tiasa kadinya cik atuh sing alus sangka ka Allah kalawan atanapi lantaran nikmat anu ku anjeunna tos dipaparinkeun ka urang itu we nya atuh ngarasa nuhunna ka Gusti Allah dina dasar we heula husnudzonana naon sabab Allah taala parantos maparina nikmat ka urang sadayana nu tadi teh jelas ijad jeung imdad teh geuningan eta teh nikmat ti Gusti Allah hirupna urang nikmat ti Gusti Allah naon sehatna urang nikmat ti Gusti Allah tah eta we heula hate teh percanten ka Gusti Allah bahwa mantena seueur pisan maparina nikmat ka Gusti urang jadi hate teh alus sangka we sae sangkaan ka Gusti Allah teh husnudzon tah eta berarti netelakeun yen manusia teh dina lebah alus sangka ka Allah teh kabagi kana dua bagian teh hiji tingkatan khos anu kadua tingkatan am ngan pikeun ka jalma anu mikah hayang husnudzon tingkatan khos atuh kudu pembelajaran eta mah cek tadi teh ala bisa kana biasa netepkeun heula dina am lamun am geus sampurna kapaham dina am kapaham ieu hate urang bisa maca kabeh ditueunana bisa baca maknawiyah bisa maca naon kasabeh ditueuna surah atanapi akwan bahasana kitu tah eta kakara tiasa nyampurnakeun dina hosna tuh taya deui kajaba kudu ngabisakeun tapakur geuningan lamun hayang dina tingkatan husnudzon anu khos sing rajin geuningan hate urang kudu tapakur pimpin ieu hate ku makrifat ka Gusti Allah
naon daek maca badan urang, jasad urang ieu asalna urang teh ti mana, keur di mana ieu urang, atanapi arek ka mana ieu balik urang. Tah awal kitu we heula tapakuran kitu. Hate urang teh naon maca nyasar ieu hate urang teh nyasar-nyasar, terus naon ngarampa ieu hate urang sing nepikeun ka tara jeung karasa, sing nepikeun ka karasa ya Allah teh pangeran urang. Kadituna ulangan ukur semetra rasaan mah ieu teh dipaparin nikmat ku Gusti Allah, urang teh diayakeun ku Gusti Allah tapi ngan saukur rasaan. Antukna kadituna ongkoh eta gula tapi eueuh amisna gitu, atawa ulen poho kana ketan gitu kan bahasana. Sok coba ongkoh urang teh dipaparin nikmat ku Gusti Allah, misalkan Bapak diparin ngarasan teu dipaparin nikmat ku Gusti Allah tuh kantenan ngarasa kakantenan ngarasa dipaparin nikmat mah, tapi dawuhna ngalaksanakeun kewajiban anu diparentahkeun ku Allah taala teu ngalaksanakeun, tah eta naon nu disebatna ongkoh ngarasa tapi ngan saukur rarasaan. Heuh ibarat kitu gula eueuh amisna, uyah eueuh leungiteun asinna, terus naon ket naon ulen poho kana ketan kitu we bahasana mah. Sing horeng teh kunaon? Oh gula teh tinggal ngaranna, ngaran hungkul gula tapi teu amis, berarti aneh. Katakan aneh bin ajaib nu kitu teh. Ongkoh eta nyaho diciptakeun ku Gusti Allah, urang teh diayakeun ku Gusti Allah di alam dunia. Ongkoh nyaho kadinya tapi henteu ngajalankeun parentah-parentah anu tos diparentahkeun ku Gusti Allah, berarti eta kos gula eueuh amisan gitu. Atanapi uyah leungit asinna, atanapi naon ketan poho ulen poho kana ketan gitu we bahasana. Tuh sering kudu rajin tapakur. Ari tapakur naon cenah ditanya deui ieu teh ku ahli Allah. Naon ari tapakur? Ari tapakur teh nyaeta mikir bari dibarengan ku eling, eta tapakur. Beda ngalamun mikir jeung tapakur aya tilu tingkatan. Lamun ngalamun mah ngalamun naon tulul amal disebut ngalamun, waham jeung hoyali eta mah kadituna. Jadi ujung-ujungna kumaha? Jikalau andai kata umpama misalnya gitu we ukuran teh ngalamun eta mah teu eling, ngalamun mah goblok poek mahjub hatena teu ningali kana keagungan Allah. Terus mikir, naik tak kena mikir. Kumaha mikir? Ari mikir hiji tambah hiji sama dengan 2, atanapi dina dagang kudu untung ya kumaha carana teh eta mikir eta mah sebutna. Misalkan ieu ngaji kudu hayang ngarti ya urang kudu kumaha carana tah eta mikir. Ari tapakur kumaha? Tapakur mah mikir plus jeung elingna, eta tapakur disebutna. Tuh kumaha tapakurna carana daek ngarasakeun jeung ngalenyepan jeung sing naon sing nepikeun ka nemrak ieu hate ngarasa malah diaku ku dirina pribadi welas jeung asihna Allah teh diaku ku diri pribadi geus ngarasa geus karasa. Eupan ari ngaran-ngaran geus karasa mah kadituna sok biasana sok rumasa eta gitu. Lain ngan ukur ngeluktung kul anu dicampuran ku ngalamun bari henteu naon kasasar jeung karampa kitu pan henteu nemrak jeung karasa buah nangan ukur ngan teu lamunan anu temahna bakal ngarasa betah di alam hayalan ngan tangtu bisana teh eta teh kudu mibanda manah anu cekas ya ngamilik ati anu suci kuduna teh anu henteu mindeng di kotoran ku hawa nafsu. Matakan ulah teh teh hindarkeun sirik pidik jail kaniaya iren panastren
komo iri dengki mah tatangga mah boga anu urang anu muriangna tah eta teh dihilangkeun. Tatangga aya kamajuan urang anu ngahod-hod ngadeg-degna tah eta teh tandana eta teh iri piceun ye dina hate teh hasud teh piceun dina hate urang supaya ieu hate urang cekas jelas ngarasa bisa ngarampa yen asih jeung agungna Gusti teh anu aya dina diri urang. Tuh lantaran lamun hate keur kaancikan ku hawa nafsu, lamun hate urang kaancikan ku hawa nafsu, boro ampar keur lapan dalah keur seueuh oge teu woleh we riweuh. Lamun ieu hate henteu cekas mah boro-boro parang rugi dalah untung oge moal woleh ku kulutus. Untung ku untungna eta jelema teh nya untung ku untungna tapi tetep we ku kulutus untung ngen 1000 2000 kan kitu nya sok gitu tah eta teh berarti hatena teu cekas tuh keur untung ku kulutus teu boleh we nganaha-naha teu boleh we dimeureun-meureun. Mun untung gede majarkeun teh kadae kuring kurang kumaha itu kan kitu nya kitu pan meureun we cenah ieu modalna mah gede terus dagangan halus kan gitu matakan untung gede tah hatena eta teh henteu cekas. Lamun kerugi Gusti kurang kumaha ieu teh abdi teh satekah paripolah abdi teh duhulu pet nyawa bahasana ngabelaan supaya untung tapi tetap geuningan rugi jeung rugi we Gusti tuh nganaha-naha nah salah naon abdi teh Gusti tuh eta teh jadi suuzon eta teh jadi berburuk sangka ka Gusti Allah. Sok padahal mah Allah ku anjeun tadi nyebatkeun da Allah teh Al-Hanan, Allah teh anu Manan, Allah teh anu Rahman, Allah teh anu Rahim. Sing kitu kade Allah teh geus boseneun cenah kana ngurus ka kuring teh. Tuh jadi naon suuzon. Anu antukna kumaha goreng sangka ka pangeran kulantaran hate keur disirekeman ku hawa nafsu. Pan poeknya lamun anu disirekeman hawa nafsu mah poek. Sabalikna lamun jalma naon hatena geus mibanda rasa pasrah atanapi sumerah dibandingkeun jalma anu teu cekas hatena anu dipimpin ku hawa nafsu jeung dibandingkeun jalma anu hatena geus rasa pasrah aya rasa sumerah rasa takwid ka Gusti Allah dina hatena kumaha antukna. Sabalikna teh jalma anu geus mibanda rasa pasrah jeung tumarima mah atina teh biasana sok kaancikan ku kayakinan. Kaancikan keyakinan maka salawasna bakal alus sangka we ka pangeran. Kumaha alus sangkana? Tah pertingkahanna biasana mah sok kieu. Boro-boro parang untung dalah keur rugi oge teu woleh we alus sangka ka Gusti. Teu woleh we kitu. Malahan ceuk pikirna mah pangna Allah ngadamel rugi ka diri abdi teh atawa ngersakeun rugi ieu dina dagang ka kuring teh lantaran Allah teh ieu nyaaheun ka diri kuring. Nyaaheun tanda nyaaheun ka diri kuring ya Allah. Bisi kuring jadi jalma takabur atawa bisi kuring jadi jalma anu cilaka. Tuh lamun hatena tos cekas padang narawangan atanapi tos kaancikan ku kayakinan jeung pasrah tumarima kana takdir pangeran tong boroning keur kaayaan untung dina kaayaan rugi ge tetep we alus sangka ka pangeran. Gusti nu agung ditampi ku diri abdi ieu takdir salira Gusti. Ieu teh tandanya atanapi bageurna salira Gusti ka diri abdi. Dina danget ieu abdi ditakdirkeun rugi dina dagang. Ieu teh tandanya salira Gusti ka diri abdi. Boa teuing upami pada saat ieu abdi dipaparinan untung
abdi bakal takabur, abdi bakalan sombong. Jang naon Gusti abdi untung tapi janten jadi cilaka mah. Mendingan sapertos kieu we abdi pasrah tumarima kana takdir anu tumiba ti salira Gusti ka diri abdi. Ieu tanda bageurna salira Gusti. Hatur nuhun Gusti. Tuh, nya. Ongkoh jawarihna keur sedih tapi hatena bunga kumaha da hatena tos di hadrat Gusti Allah, tos papayun-payun sareng keagungan Gusti Allah gitu. Jadi daya goreng sangka atawa lamun pamenta teu disubadanan teh lain Allah cenah anu medit ieu mah lain da pubuh anjeunna mapan tadi teh Al-Hanan teh tadi teh Allah ma'al manan, Allah ma'anu welas tur asih. Ngan ieu mah kuring bae can meujeuhna. Kitu bahasan. Can meujeuhna ieu kuring anjeunna pan anu sagala uninga kana kaayaan diri kuring. Mana anu sae pikeun kuring sareng mana anu goreng pikeun kuring. Tah eta. Jalmi anu alus sangka di mana-mana doa na henteu diijabah anu sakayangna gitu. Dina pikirna teh kitu ngageletis dina atina teh. Ieu mah can meujeuhna. Doa kuring dikabul ku Gusti Allah. Can meujeuhna ieu hate nampi atanapi narima kasugemaan secara dohiriyah. Kitu Pak. Tah kitu ieu teh wajib bikeun urang teh ternyata alus sangka ka Gusti Allah teh wajib. Naon sababna? Ieu mulai tina hatena tandana jalma anu alus sangka ka Gusti Allah mah hatena tentrem, tingtrim, tenang hatena. Arek untung tenang. Arek rugi oge tenang. Eta tandana jalma anu tos alus sangka ka Gusti Allah. Nya kitu tah wajib pikeun urang teh alus sangka ka Gusti Allah. Jeung sing kade ulah goreng sangka ka Allah. Dilarang pisan geuningannya goreng sangka ka Allah teh. Nyatana sing horeng eta dosa gede ieu lamun urang goreng sangka ka Gusti Allah. Tuh, malah kurang ge bakal kaharti sabenerna. Naon kahartina boro-boro goreng sangka ka Allah. Dalah goreng sangka ka papada manusia oge geuningan hukumna dosa. Komod teuy gaana goreng sangka ka Gusti Allah. Jadi sing kadenya ulah goreng sangka ka Gusti Allah. Matak tingkah husnudon ieu dina hikmah anu ka-50. Ieu teh anu paling penting. Hiji makom anu pangluhur-luhurna pikeun muridin aya dina tingkatan makom hate tos husnuzon ka Gusti Allah. Ieu ge dina muridin ya. Ieu ciri murid bakal wusul ka Gusti Allah. Atawa kunci sukses seorang murid lancar urusan hasil pamaksudan. Naon hoyong usul ka Gusti Allah. Ieu tingkahna murid ka guru. Kumaha cenah ciri murid sukses? Ieu tingkah murid ka guruna aya 3. Hiji takdim, anu kadua mahabbah, anu katilu husnuzon. Tuh husnuzon dibawa deui husnuzon. Matakan penting husnuzon. Kumaha takdim teh? Takdim teh nyaeta ngagungkeun guru. Hormat ka guru. Ka guruna teh hormat we. Kitu tah eta. Tandana pikeun murid bakalan dinaon? Bakalan disukseskeun ku Gusti Allah. Tapi aya hakikatna takdim ieu teh. Salian ti hormat kana jawarihna guru, kana dohiriyahna guru, tapi aya anu langkung sae ieu teh hakikat takdim. Naon? Ngamalkeun ilmu anu dibikeun ku guruna.
sanes ngan ukur ngahormati secara kamanusiaan hungkul, tapi ngajalankeun atanapi ngamalkeun ilmu ti guru eta disebatna hakikatu takdim. Jadi syaratna nu kahiji murid anu sukses bisa usul ka Gusti Allah hiji takdim. Anu kadua nyaeta mahabbah. Naon ari mahabbah? Mahabbah teh cinta ka guru atanapi resep ka guruna. Terus tadi pan aya hakikat takdim, berarti aya hakikat oge mahabbah ieu dina anu mahabbah. Hakikatu mahabbah teh nyaeta sanes ngan ukur sakadar resep ka guruna secara dohiriah hungkul. Lain cinta secara dohiriah hungkul, tapi banget cinta kana ilmu anu aya di guruna. Boro-boro anu can diterangkeun ku guruna teh dalah anu tos diterangkeun ku guruna oge teu karasa we bosenna teh kitu. Saking ieu teh resep atanapi cinta kana ilmu anu aya di guruna kitu. Sok sanajan berulang-ulang oge geus diterangkeun misalkan tapi masih resep keneh we tah eta namina hakikat mahabbah seorang murid ka guruna. Tah anu dua tingkatan ieu khususna dina tingkatan mahabbah jeung takdim lamun dilaksanakeun ku murid ieu teh anu dua ieu takdim jeung mahabbah maka bakal si murid ngagaduhan inkisab atanapi mukasafah, terbuka hatena eta si murid kana nur ilahiyah atanapi cahaya ka pangeranan. Lamun nu dua ieu takdim jeung mahabbah dijalankeun ku seorang murid ka guruna. Anu katilu tuh husnudzon ka guru, alus sangka ka guru tuh nyaeta nekadkeun benerna ilmu anu aya di guruna teh nekadkeun bener eta teh ilmu anu ti guru teh atawa henteu aya raguna kana ilmu ti guru eta teh husnudzon. Jeung nekadkeun benerna perjalanan ibadah anu dijalankeun ku guru. Tuh, eta salah satu ciri-cirina husnudzon ka guru. Jadi nuturkeun guru teh eta teh bahasana ilmu jeung amalna guru gitu. Penting nyepikeun urang pikeun salaku muridin ilmu jeung naon amalna guru kudu dituturkeun, kudu dilaksanakeun. Naon sababna kudu dilaksanakeun? Pan sering jelema sok aya jalmi ongkoh cenah ilmu nama kos guruna tapi akhlakna beda jeung guruna, berarti eta teh penting ilmu na kudu dituturkeun berikut amalna oge kudu dituturkeun. Tah eta hakikatna husnudzon ka guruna. Anu paling populer ya anu paling hebat dina nuturkeun amalna guru salah sahiji nanaon sobarna anu jadi guru kuring marek nuturkeun sobarna we ka guru teh kitu kan. Tah anu paling populer amal-amalan guru naon misalkan zikir ma'al khalwat gitu. Biasana misalkan guru urang sok ngajalankeun zikir ma'al khalwat zikir kuring mah ekek nuturkeun saperti guru itu loba sarena yang urang kade. Jadi nuturkeun amal we nuturkeun naon-naon ilmu wungkul misalkan sing kade amal-amalan teh dituturkeun eta tuturkeun amalan guru eta berarti murid teh can termasuk hakikatna husnudzon ka guru. Ari hususiatna husnudzon ka guru naon? Anu tadi mah nu dua takdim jeung mahabbah. Hususiatna eta bakal nimbulkeun mukasafah. Ari husnudzon hakikatna hususiatna husnudzon ka guru nyaeta
ayana engke kadituna ngahasilkeun karomah nu jadi guru hasil karomah guru gitunya. Katanya berarti husnuzon teh berarti penting. Lanjutkan. Biantuki aka kuyen naon nibakeun itu abdomah ka anjeun bil yaksi dina pegat wal kunuti jeung tegasna putus asa. Cenah kaya kieu mah kuring loba dosa kieu mah boa-boa moal musul ka Gusti Allah kurantara naon kuring loba dosa ieu di alam dunia. Tah eta sing kade ulah saperti kitu ulah berarti eta teh ulah putus asanya ulah putus asa pikeun urang keur Allah mah naon teu heseun pikeun Allah mah arek ngawusulkeun urang arek ngawusulkeun jalma anu naon anu lamokot gede dosana ge teu heseun Allah mah matakan kudu semangat nu penting mah ieu ku urang we diakup ieu dosa anu tos dijalankeun ku urang. Gusti geuningan dosa abdi teh tadi teh naon dosana loba tenggok lah daripada ingetna ka salira Gusti. Ampun Gusti tadi ti isuk beldug bahasana ti soleh meletekna nutupna surukna panon poe anu dilakonan ku abdi teh ngan kagoplahan we Gusti ngarasa ieu teh seueur dosa kasalira Gusti. Tah diakukeun eta dosa teh. Eta nu penting mah ieu diaku ku urang eta dosa teh. Ngan lamun kibir sing kade kibir adiguna geuning kitunya sombong boro-boro tukang doraka anu kibir anu tukang alus oge teu alus kibir mah adigung mah teu alus gitu kan sok sanajan pinter eta teh lamun boga kasifatan kibir eta teh alus. Tuh mun keur dosa dina dosa naoge diakukeun naon tahalluknya bahasana kitu tah diaku we dosa urang teh mun keur mahjub rumasa ieu hina diri du Gusti seueur mahjubna ieu abdi teh Gusti nu agung jadi di mana loba dosa eta ngaku we sifat keabdian gitu. Sifat keabdian eta tingkah anu bener mah saperti kitu diakukeun ieu ieun urang teh seueur dosa. Tah alusna teh lain dosana sabenerna mah tapi anu ngaku sifat keabdianan tuh matak aya anu tukang dosa oge eta teh aya diwusulkeun ku Gusti Allah kade ulah ujub aing mah pinter piraku teu cepet wusul gitunya piraku teu cepet tah eta ngaran bahaya disebutna bahaya. Pahadihi maka tah ari ieu perkara teh eta adomatun madmumatun nganggap gede kana dosa anu dicacat. Tuh, kumaha cenah ieu teh? Jadi kieu. Aduh, ieu teh dosa teh gede nu dipigawe ku urang teh. Tah, kade ieu anu dicacat ku Gusti Allah ulah saperti kieu. Tapi dina nganggap dosa gede teh dibarengan ku putus asa. Sing kade ulah. Alus ngaku dosa nama, tahaluk dah pertingkahan nama, gitunya. Ngaku eta urang gede dosana. Terus dibarengan ku putus asa kuring teh geuningan kayak kieu mah boro-boro meureunang menang ridho Allah boro-boro menang magfirah ti Gusti Allah ieu kuring teh jalmi anu lamokot ku dosa tah teu meunang eta teh kayak kieu mah kuring mah moal diwusulkeun boro-boro kengeng predikat wusul menang naon menang kanyah ti Allah oge moal jigana ieu kuring tah eta teh dibarengan naon alus nama ngaku dosa sagala dosa anu tumiba kana dirina tapi dibarengan putus asa tah ieu teh tingkah saperti kieu teh geuning dicawan ku Gusti Allah sing kade nyegah kana husnudzon ka Allah eta putus asa teh nyegah jadi nyegah husnudzon eta teh jadina nyegah tah eta teh dosa paling gede disebutna
ngaku dosa tapi dibarengan jeung naon frustasi, dibarengan jeung putus asa eta bakal ngakibatkeun husna suudzon ka Gusti Allah, nyegah kana husnuzon, ngaku kana dosa nama ngan dicacad ku Allah tingkah kitu teh pahadihi adomatun madmumatun, nganggap gede kana dosa anu ngahalangan kana husnuzon ka Gusti Allah. Eta masuk sanajan ngaku dosa gede, eta mah ngakuna oge dicacad ku Gusti Allah, dicawad ku Gusti Allah. Sabab naon nyegah kana boga sifat husnuzon ka Gusti Allah. Qadihatun anu nyacad pil imani kana iman tuh. Batur manganggap gede kana dosa teh jadi getol tobat, batur mah ahli-ahli Allah mah malah gede rojana gitu dah, gede rojana. Nah, ari ieu mah kalah kaputus asa. Gitunya, kalah kaputus asa, frustasi. Mun bahasa sederhana nama eta jalma teh salah menempatkan roja jeung hauk eta teh. Gitu. Bahasa sederhana nama. Wahya tahari itu adomah eta syarrun goreng alaika ka anjeun min dunubika tina pirang-pirang dosa anjeun tuh. Ngaku dosa gede tapi dibarengan ku putus asa mah eta teh goreng ternyata matak dina munajatna geuning sapalih kakasih Allah. Paratoskeun dina munajatna guru besar we. Nah, abang pangarsa abah Cibantar dina istighfarna abah geuningan aya naon kalimahna inget kana teu? Hah? Wajituka bidunubi la tahmiluhal jibal. Tah ngaku dosa gede eta teh tapi dituluykeun atanapi dilajengkeun wala tagsiluhal bihar ini as'alukal afwa. Ngaku nama seueur dosa tapi dilajengkeun kana pengharapan ka Gusti Allah bahwa Allah teh naon maparin hampura tina dosa urang tuh eta teh ngaku nama loba dosa ngan teu putus asa. Mun ngaku dosa terus jadi putus asa tah eta salah, bahkan eta teh perbuatan seperti kitu teh dicacad ku Gusti Allah. Coba yuk ulang babarengan istighfar abahna yuk. Eta teh nandakeun tahalluk jeung roja ditaikeun geus kitu henteu putus asa. Yuk. Astaghfirullahaladzim ilahi wa sayyidi qad qaruba ajali wa dha'ufat wajituka bidunubi la tahmiluhal jibal wala tagsiluhal bihar inni as'aluka afwa abdina da panghampura ka pangeran Gusti abdi atos caket ajal abdi sareng lemah diri abdi
abdi dongkap kagamparan bari ngagandong dosa nu teka timbang ku gunung teka kumbang ku sagara mung abdi tetep nyuhunkeun mugi Gusti tong nurunkeun abdi kana siksaan dumeh ieu kajantenan. Tuh geningan nya pangersa guru besar menyengon teh munajat ka Gusti Allah urang teh bobolokot ku dosa diaku dosa teh tapi dituluykeun nyaeta pengharapan atanapi roja ka Gusti Allah. Jadi lamun urang inget kana dosa anu gede kudu bareng naon ingetna kana fadol Gusti Allah anu bisa eta teh naon ngahampura kana dosa urang sok sanajan gede pami Allah atos maparina nugraha ka abdina maka eta dosa teh jadi leutik. Lamun urang inget kana adilna Allah aduh ieu dosa abdi teh Gusti ageng pisan ageng pisan ieu dosa abdi. Tapi mun barang inget kana yen Allah teh ngagaduhan fadolna maka jadi leutik eta dosa teh anu sakitu gedena teh gampang bagi Allah mah naon ngahampura dosa-dosa urang sok sanajan gede alabatan gunung Himalaya oge. Tanya eta jadi teu ngajadikeun putus asa matak di mana keur ngaku dosa eta roja kudu disangharepkeun ku urang teh. Terus haop we sina nuturkeun paneuri eta tah lamun urang lamun ngaku dosa sangharepkeun roja terus tuturkeun sina paneuri haop mah tah eta bener panempatan. Lamun pikeun jalma anu tukang ibadah atanapi haop anu ditaekeun terus roja dina sina nuturkeun paneuri eta kuluna kitu. Lamun keur ngaku dosa mah tiheulakeun urang teh roja hau paneuri tapi lamun keur kaayaan taat mah kumaha hau ditiheulakeun roja dipanderikeun. Lamun tukang ibadah roja anu dihareukeun tah ieu bahaya. Naon bahayana? Bisa ngahasilkeun ujub engkena teh kitu takabur. Tuh, lamun tukang migawe dosa eta teh haupna anu disanghareupeun teh tah ieu bahaya oge. Kumaha? Bisa ngahasilkeun putus asa sieun pan meureunnya urang teh Gusti abdi teh dosa kana naon kulantaran dosa kieu moal mungkin ya abdi salamet dunya di akhiratna tah eta jadi putus asa teu meunang eta teh. Matakan ai keur ngaku dosa mah haupna ulah dihareup kuduna naon roja kudu dihareup kakarak pandeuri eta nuturkeun hau kade ulah salah menempatkan roja jeung hau dina situasi anu tumiba kana diri urangnya supaya henteu putus asa atanapi kamalinaan ieu urang teh. Tuh ajengkeun saeutik deui wasababuha jeung ari sababna itu zunub eta jahluka bodona anjeun nyahona anjeun teu nyahona anjeun bisipati maulaka kana pirang-pirang sifat pangeran anjeun wawukuka kusabab cicing anjeun ma'an nafsika sarta nafsu anjeun. Tuh lamun ieu urang aya dina tingkatan atanapi situasi
suudzon ya berburuk sangka ka Allah berarti eta tandana ieu hate urang can wawuh kana sifat-sifat Gusti Allah. Sing kitu nya matakan lamun ieu urang di alam dunia hayang tingtrim hirup bagja dunia jeung akhiratna pimpin ieu hate urang ku makrifat ka Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dina wengi ieu urang kuwasilah nangaos dina wengi Jumaah urang ieu iman sareng katauhidan sing ditingkatkeun ku Gusti Allah, dipupuk hidayah rusduh jeung taufik ti Gusti Allah sehingga ieu sampurna urang ngajalankeun ibadah secara syariat, sampurna ieu ibadah secara tarekat, sampurna ibadah urang secara hakikatna nya. Mudah-mudahan urang dikersakeun wusul ka Gusti Allah, lancar urusan hasil pamaksudan, mudah-mudahan aya dina ridho Allah taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Muhammadan, shalli wa sallim daiman ala Muhammadan wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinar salam kita tetap salamina rahmat sinareng salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina shalli wa sallim iman ala Muhammadan, shalli wa sallim iman ala Muhammadan wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya, mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim wa barik